Musim kuring nyenggakeun sekar pangiring catur paguyutan kepada kupayun negara oge kepada kutunggul anu ngadeg dina batu nunggal tempat tepungna kuring jeung nu kadukaan tempat tepungna kuring jeung nu can sorak tempat tepungna kuring jeung nu kurungan. Atuh kadulur kula anu sajati anu calik di balik kulon pamuka lawan pakar malaikat ajal putih kadulur kula anu sajati anu calik di balik wetan di malaikat pun kuasa. Kadulur kula anu sajati anu calik di balik kidul tadi ari-ari bukan malaikat non untuk rasa. Kadulur kula anu sajati anu calik di balik ewek putih-putih malaikat dan ajal bisa. Nyusul tapak tilas jiwa tilas nyawa tapak akmat tilas sumat tapak sumat tilas nyawa tapak nyawa tilas mahajaya. Manunggal sejati abdi kaula diri manunggal sejati abdi kaula manusia manunggal abdi sejati kaula Gusti atuh intek-intek ing manusia rupaing polon pas kulit-kulit natutu kupati langgeng nanti ke bawah hirup langgeng salawasna. Ahum kesusutunggan wani unang kadumpak kucurahan katabi kucurahan kumulu mencanda heran celimu menyembungan jangan kumpul dan hujan. Insum dan malakon dicagas mampak seluruh nutur bumi cur mancur cahaya di Gusti sungai ngalam sekabe pancen nanti kersa sekabe rahayu waruga cekap manusia makan yang dengan hati makan waruga di gelasan tegisna gratis tulis insum dan manunggaling hidup hurip salawasna anawi bahan ketampi dan kagem kaula Gusti sadaya-daya pangawasan kesana tekan diri untuk bahan wujud Gusti Maha Suci jadi jalma anu menuntut harus baca dina diri anu cager dina adat anu bager dina pola anu bangan dina panganti anu kita sangkan kena gitu turun rahayu bangjawania hirup maras jati balagi nagri sampurna rahayu 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 kesan putih rahayu
payung agung mancu saestu ban mapayang tandana ngaratas jalan kalayan nyebat Bismillahirrahmanirrahim upacara mapak barisan Allah di kawitan.